Ngiru data ku si Yuni curhat dengan ngeluh we jeung ngeluh. Ngeluh naon gitu? Capek cenah ngurus budak. Ini kuat kang ngeluh gitu hungkul ge kadar ge ngurus anak sorangan atuh. Padahal masalah kina teh kawin deui ya. Jadi kuduaan ngurusna. Tapi na euy. Tumben ya. Neng Najwa Shihab ya, tumben rada cerdas ya. Emang mah capek teh. Gitu mah. Ah, capek atulah. Capek we. Ya. Lamun keur heula ieu nya. Eka asupan anjing edan. Batal teh puasana. Nya carehamna segede kumaha atuh ieu cenah. Please nya Neng Ani Karera. Keur puasa mah tong boro-boro nya kaasupan anjing edan eta careham. Kalebetan seblak turang rangu weh. Batal puasana mah. Tapi da teu diladaan ya. Kira gua anjing edan rek diladaan atuh. Aya wae pertanyaan ya ampun teuing. Nikuheul teh tadi ka bapak-bapak ya di ATM. Kumaha gitu? Eta nyerobot ngomongna teh cenah. Ibu puntennya abi teu payun cenah rek nyandak artos. Nyerobot antrian? Sopan atuh bapak teh carekan tuh kumaha? Nya dicarekan. Jeung mama teh. Nya bapak sami abi oge bade nyandak artos ka dieu teh sanes bade nyandak wudu. Bener. Banyak katanya nyokot wudunya. Saking kuburu-buru meureun mama teh tadi. ATM ge nepi ka katelen. Ah, kumaha atuh mah? Bukan yang aya butus yang ke berang. Kalem geus kabawa deui. Oh, dikumahakeun ku satpam. Teu kumaha mah sarangan. Bisa deh. Bisa atuh ya gampang. Kumaha? Tinggal dicolok lak-lakanana pan utah. Utahkeun deui tah ATM teh. Please-nya ya, Neng Sarwendah. ATM eta sanes urang kali anu kaseglong permen karet. Nya, anu kaseglom cilok atau napi kaseglom jojodog. Please-nya. Sarwakeun jeung budak anjir. ATM lak-lakana belah mana ya? Bisa we ya anjir. Alo Nabi Ebah. Ai kamari enak tuh Surabaya Bibi. Enak, wi enak. Sebutkeun teh enak mah sok mabet kaca wi aing. Enak pisan aslina. Eta Bibi kumaha mimitina eta jo hayang nyieun surabi sagala anjir. Biasana ge tara. Ngajaran we ekos batu resepna geuningan urutan. Oh, eksperimen. Oh. Cek orang mah nya, ya punten ya mah nya, punten ya. Oke, pami Bibi bade ngadamel deui surabi jiga kitu, entong ngange resep anu kamari. Mending gentos we resepna. Nya, soalna anu kamari jigana resepna eta aya masalah Bi. Ku urang di dahar teh tah surabi teh nepieun ka duas teu bisa digegel. Eta teh apa da geus tiis teh aso teh da keur kan emang enak teh tempuk. Oh. Pada ngusti kitu meureun nya. Oh. Lain ai eta ai surabi nyieuna eta make tarigu biasa, make aci atawa tipung beas eta. Eta teh make tipung beas. Kusabab kamari eueuhnya eta tipung beas segitiga biru geuning. Diganti bibit cap 3 roda. Anjir.
3 roda. Heeh. Semen bi. Semen eta mah bi. Bara anjir semen dijieun adonan surabi. Astagfirullahaladzim. Waingan tuh bisa dihakan anjir. Dibabetkeun ka kana anjing ku aing lebih kababaikan eta anjing. Parah anjir. Keur haneut mah empuknya. Heeh. Empuk. Ngan modal beton berenang anjing isukna. Parah ya. Ya anjir. Coran. Kita mana yang nih geus ginding gitu? Rekainya reka samsat rek mau perpanjang STNK. Astagfirullahaladzim. Naon astagfirullah. Teh STNK panjang kene rek manjangan sabaraha meter deui. Anger ieu. Mah STNK mah nya anger we. Moal jadi manyangan nepieun ka 13 meter ajan diperpanjang oge. Maksudna manyangan STNK teh bayar pajak. Bayar pajak kendaraan bermotor supaya orang masih kena bisa beroperasi di jalan raya gitu guys. Ari si ayahnya bodoh teh sok diingu. Anger disebut bodoh ih. Atuh di mana-mana ge operasi mah di rumah sakit, mah nya di jalan raya. Mah sanes operasi bedah ya. Tapi beroperasi. Jadi orang teh masih kena bisa berkendara di jalan raya maksudnya gitu. Jeung ayeuna di Jawa Barat aya kebijakan baru mah. Ya. Lamun misalkan kendaraan orang telat mayar pajak atau nunggak digantungan ayeuna mah. Waduh. Atuh maut meureun nya. Saha nu maot? Pututut. Anger ieu mah kudu panjang ieu mah ngajelaskeun ampun teuing. Kudu jentre wae. Yeuh, dangukeun dieu nya. Neng Lasmini. Jadi, panah Pasok Pati Bapenda Jabar ngaluarkeun kebijakan terkait penunggakan pajak kendaraan. Lamun cenah urang nunggak pajak, engke teh kendaraan urang teh bakal digantungan. Bukti tah ku petugas terkait. Ieu lain surat tilang atawa surat denda. Ieu surat teh ngan saukur ajang ngingetan urang bisi urang poho acan bayar pajak. Matak teu kudu panik keluar. Tinggal kasamsat informasi center di hiji 504 hiji 0 tawa lewat WhatsApp di 0 hiji hiji 22 tilu 0 hiji 8 hiji 8. Tah kitu matak sok gera malayar pajak karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Oh. Nya jiga tuh geura mangkat. Be duit Nya sok we pake heula nu aya. anger anjir minta duit nih hese teh geus ka pamajikan mah ampun